Pantok kamar disurungkeun. Kasampak pamajikanana geus tibra. Teu aneh, pikir Peri. Tuluy asup ka jero. Dampa leungeunna ngarampa pipi Lina nu keur ngagoler. Teu usik-usik. Kawas nu geus neleg pel sare. Lain peuting eta wungkul, tapi peuting-peuting ka tukang. Saban Peri mulang ka imah tabuh dalapan, pamajikanana geus ditingker ku ngimpi. Peri ngalaan seragam tentarana, digantungkeun dina kapstok tukangeun pantok kamar. Blus kacai di jero kamar, mandi ngajan tiris, tapi karasana genah lantaran awakna kacida cepel baris sapoe jeput teu sirikna dipoe di lapangan ku komandan. Rengse mandi, Peri ngoloyong ka dapur, muka tudung saji nu nutup, nyagap kadaharan dina luhur piring. Tariis, teu mampu ngahudang selera dahar. Manehna neureuy ciduh, tuluy muru tengah imah, nyetrekeun tipi, neangan saluran nu alus. Tapi teu lila, tipi dipareuman deui. Hiji ge taya saluran nu teu nyacapangkeun politik di lemah cai. Para juru telik nu sok ngarasa pangcalakana ari ngomentaran pejabat luhur teh. Cetrek bensin dihurungkeun sanggeus nyokot sabatang rokok mail tina bungkusna nu weuteuh anyar meuli ti kios teu jauh ti asrama. Serebung haseup mimiti minuhan rohangan nu teu sabaraha lega. HP-na niriling, SMS ti Karmila. Nyeh, Peri imut. Hatena bungangang unggal inget ka Karmila. Teu talangke koloyong ka kamar. Sakedapan ngajengjen heula di gigireun Lina nu ngajepat. Taya tanda-tanda pamajikanana bakal hudang. Peri ngarampa beuheung Lina, tuluy gadona naek kana biwir jeung kadua pipina. Saeutik ge taya rasa nu mampu ngamalir ngaliwatan sakujur awak. Teu, rasa eta geus leungit sanggeus 2 tahun ka tukang. Sanggeus ketak pamajikanana nu teu daek dirampa mun pareng Peri hayang ngawajiban salaku salaki nu sah. Sora cak-cak nu keur otel jeung baturna teu mangaruhan Peri, tuluy ngajengjen. Geuat muka lomari, nyokot ka meja cele pulas beureum kolot, calana lepis jeung jaket anyar ngalicin. Keketeyepan kaluar imah, motor di selah lalaunan, tuluy nyemplung ninggalkeun wewengkon asrama militer di hiji kota nu aya di provinsi Jawa Barat. Teu meakeun waktu 15 menit geus nepi ka tempat nu dituju. Pakarangan nu asri, imah nu leutik camprenik tapi artistik kawas imah nu dipibanda ku para seniman. Nu boga imah ngabagiakeun kalawan budi marahmai. Peri langsung diajak ka rohangan tempat dahar. Dina luhur meja makan geus nyampak sangu pulen dengan sangu nu ngareunah tur haneut keneh. Nu boga imah teu milu dahar lantaran geus wareg kitu alesana. Ukur maturan semah nu ngalimed. Tabuh 11 Peri masih uplek paguntreng jeung nu boga imah. Ayeuna mah di rohangan imah nu heureut tapi genaheun.
Dina luhur sopa buludru pulas bulao kolot Peri diuk. Nu boga imah ngoloyong heula ka tukang. Teulila leungeuna mawa ka inuman haneut tuluy ditunda dina luhur meja kaca. Calikna di dieu, ceuk Peri. Bari ngabetot leungeun wanoja nu peuting harita make baju pulas beureum ngora. Dina pigeulang kenca eta wanoja dipapaes ku aksesoris nu aralus pikaresepeun nu nenjo. Wanoja nu ngaran Karmila teu mampu nolak, tuluy diuk dina lahunan Peri. Cios kasudan teh Per, sorak Karmila halon. Peri teu waka nembal, anggur ngusapan punduk Karmila nu bodas bersih. Tuluy leungeuna pindah kana buuk Karmila nu semetak-tak. Buuk nu hideng meles teh diangse seungit kacida. Cios atuh, ceuk Peri bari nangkep awak Karmila ti tukang. Pageuh Karmila luk tungkul, hatena can narima ditinggalkeun ku lalaki nu dipicintana. Pan tos tugas atuh say demi lemah cai, ceuk Peri deui. Nuhun Mila ngartos, tapi ceuk Karmila teu wasa nuluykeun kalimah. Kasawang 3 bulan jauh ti Peri. Karmila di Indonesia sementara Peri di negara Sudan pikeun ngalaksanakeun tugas operasi militer. Sanggeus samemehna ngaliwatan sababaraha kali tes tur dinyatakeun lulus. Ikhlaskeun atuh Mil, pan Peri angkat sanes salawasna. Pasti bakal wangsul deui, ceuk Peri. Tapi mulihna sanes kanggo Mila wungkuh Pan, ceuk Mila daruda. Peri malikeun lalaunan awak Karmila nu jangkung leutik. Sina diuk nyang hareup najan angger dina lahunan. Panon Peri neuteup Karmila, ceuk Peri. Peri janji saupami Peri wangsul bade langsung ka bumi ieu nepangan Karmila. Mung nepangan wungkul nya, ceuk Karmila. Hatena guliga. Sirah Peri gideug. Ramo-ramona nyoo gado Karmila nu beulah lira endog sapoto. Ceunah Peri bade ngajantenkeun Mila sabage bojo Peri. Karmila ngarenjag sanggeus ngambah hubungan jeung Peri. Kakara peuting harita Peri nyarita daria naker, malah rek mihukum sagala rupa. Sakumaha nu kacida dipiharep ku Karmila salila ieu. Najan dirina sadar sacara hukum Peri milik wanoja sejen, wanoja nu aya di asrama tempat matuhna. Ngolebat rupa lina nu umurna jauh leuwih ngora batan Karmila. Sedangkeun umur Peri oge kawilang jauh ti batan Karmila. Peri 28 tahun, sementara Karmila sababarahat bulan deui nincak 40. Randa ditinggal maot tur boga budak 2.
Sakapeng Karmila ge ngarasa aheng, dumeh teu nyangka sacongok buuk ge baris tepung jeung dipicinta ku lalaki nu ngaran Peri nu nyangora nya gandang. Pami istri Peri nu itu kumaha? Ceuk Karmila. Manehna oke sadar Peri pamohalan megatkeun rumah tanggana jeung Lina lantaran status Peri sebagai abdi nagara. Tangtu dina kuduna pepegatan ge geus tangtu bakal hese prosesna. Tapi Karmila pamohalan saupama meredih nu leuwih ka Peri pikeun ninggalkeun Lina. Ku niatan Peri rek mihukum ge tangtu mangrupa kabagjaan nu hese diukurna. Mila wayahna Mila kedah nampi samentawis mah. Peri nyungkeun Mila tiasa ngarusiahkeun ieu nya. Ceuk Peri bari neuteuk antep ka wanoja nu diuk dina lahunana. Tapi dugi ka iraha? Tanya Karmila. Bari ngaranggen ramo-ramo Peri nu keur ngagulang gaper beungeutna nu geulis keneh najan geus lain rumaja. Kieu nya Mil, Peri bade naros heula. Mila percanten teu kana niat Peri yen bade mihukum Mila sawangsulna Peri ti Sudan. Ceuk Peri. Iraha angkana? Tanya Karmila. Saminggon deui. 3 sasi. Muhun. Karmila rumahu. 3 sasih mah moalami atuh geulis antosan we nya. Ceuk Peri leuleuh naker. Naha laras niat Peri teh? Mila teu percanten. Karmila cicing. Ramo-ramona pindah nyoo kancing-kancing ka meja Peri. Mila pan uninga japati? Tanya Peri. Sato nu tara jalir kana janji? Karmila malik nanya. Peri imut tuluy unggek sirahna. Pok nyarita daria nakar. Tah sapertos kitu janji Peri ka Mila teh. Gabruk teh. Karmila ngagabruk ka Peri. Nyuuh dina dadana nu sembada ngabedahkeun cimata. Cimata kasedih jeung kabungah pagalo. 2 leungeun Peri ti papareket nangkep awak Karmila nu dibulen ku pakean pulas beureum ngora. Pakean nu ipis di mana Peri laluasa ngilikan awak Karmila nu hade piara. Pikabitaeun lalaki nu micintana. Karmila diuk dina sopa buludru pulas bulau kolot. Rumahu nu didagona teu datang wae. Padahal geus leuwih ti 3 bulan. Salila di Sudan aya kana 5 kali Peri nelepon najan teu lila. Mere kajinekan sangkan Karmila percaya kana janji Peri. Janji japati.
Jarum pondok nu aya dina arloji nu melit pigelang Karmila muser kana angka 12. Peuting nu jempling. Salila 3 bulan dirina sabar. Sabar ngadago Peri mulang ka lemah cai. Sabar ngadago Peri datang ka imahna sakumaha jangjina baris ngajadikeun Karmila pamajikan nu dipicintana. Karmila meremkeun panona. Dina jero dada rasa cinta nu beuki ngagalura. Cintana ka Peri. Ngolebat dina kongkolak panona rupa Peri nu gandang, awakna nu sembada di mana Karmila ngarasa tingtrim saupama sirahna ngagoler dina dada Peri. Peri nu geus mere peuting-peuting nu pinuh ku kaendahan sarta kabagjaan nu hese digambarkeun. Panon Karmila muka waktu HP dina luhur pingpingna disada. Karmila kuciwa lain telepon ti Peri. Geuwat di reject. Sabulan ka tukang masih atra sora Peri dina telepon muguhkeun tanggal kadatanganana ka lemah cai Indonesia. Tur paniatanana rek langsung ngajugjug ka imah Karmila. Janji Peri, janji Japati. Ti harita Karmila teu kungsi deui narima telepon. Karmila teu wani nelepon ti heula. Surti kana kaayaan Peri di nagara deungeun teh lain keur sukan-sukan tapi keur ngemban tugas anu mulia. Jadi Karmila moal loba ngaganggu. Dina lalangit imah 2 cak-caker otel silih udag. Nyeh Karmila imut inget mangsa Peri keur aya di gigireunana. Beuteung jauh jeung cak-cak resep ngotelan ka Karmila. Alim Peri mah disamikeun sareng cak-cak mah bilih aya nu ngatepelke kunu bogoheun ka Karmila. Ceuk Peri bari ngusapan buuk Karmila. Harita sirah Karmila nyarande dina pingping Peri. Hoyongna disamikeun sareng naon atuh? Ceuk Karmila semu ogo sareng Japati. Tembal Peri tuluy leungeunna pindah ngusapan pipi Karmila nu lemes. Pokna deui margi Japati mah sato nu satia. Satia kana janji. Janji naon deui Peri Kamila? Tanya Karmila bari neuteup panon Peri. Baris micinta Mila salawasna. Lareus Mila teu percanten kana janji Japati? Pokna Peri. Karmila ayeuna mah teu rumahu. Anggur imut deui. Bener. Dirina kudu yakin kana janji Peri. Nepi ka tabuh 3 Karmila masih jongjon jeung cinta sarta harpanana. Pasosore kasono Karmila hese dipapalerkeun. Inget wae ka Peri. Antukna manehna miheulaan nelepon Peri. Najan dirina cangcaya naha Peri masih di Sudan atawa geus mulang ka Indonesia. Mun geus mulang asa piraku poho kana janji. Aya kana samenitna Karmila ngadago telepon diangkat.
Karmila ngarenghap pondok. Dicoba deui nelepon Peri, tapi teu diangkat. Sakali deui dicoba, masih teu diangkat. Sibuk sugan nya sibuk segana mah. Antukna Karmila mere kacindekan sorangan. Isukna dicobaan deui nelepon, masih teu diangkat. 2-3 kali dicoba, sarua. Isukna sarua teu diangkat. Karmila ngarasa Peri tara kitu samemehna. Saupama keuriweuh pasti geuwat ngeceskeun sanajan saukur ngirim SMS. Saupama kagok pedah digigireun aya lina, Peri oge sok ngeceskeun supaya Karmila teu nunda rasa hariwang. Sedangkeun ayeuna geus sababaraha kali ditelepon, Peri teu daek narima. Nah aya naon atuhnya? Ceuk Karmila. Jadi gulika. Kasaha manehna kudu minta tulung? Karmila teu wanoh ka salah saurang ge babaturan Peri. Saminggu ti harita mah Karmila gilig nekat indit ka asrama. Geus teu mikiran balukarna. Tetela Peri geus mulang ti Sudan. Ngan hanjakal teu lila di asrama lantaran mulang ka lembur kolotna di Sumedang jeung pamajikanana. Ti Sumedang teu balik deui ka asrama sabab pindah tugas ka kota sejen. Sahuk kumaha geus dirarancang samemehna ti memeh miang ka nagara Deungeun. Kitu nurutkeun beja ti salah saurang babaturan Peri. Awak Karmila leuleus taya tangan pangawasa. Komo deui sanggeus nomer telepon Peri teu aktif. Teterangnya kitu ceuk nu nembal mere beja waktu Karmila ngumaha merdih nomer Peri nu anyar. Dukanya duka henteu. Bisa wae nya teu nyahoan, bisa oge nyaho, tapi ku Peri geus dipepejahan sangkan nomer teleponna teu dibikeun ka sasaha pangpangna ka Karmila. Cipanon murubut maseuhan pipi Karmila. Teu bisa katahan. Hatena perih lir digerihan ku hinis. Dan paleungeun katuhuna ngarampa beteungna nu geus nyentreu. Mugia putra Peri si janten lalaki sajati nu tara jalir kana janji. Karmila inget kana caritaan Peri seperti kitu. Harita Peri neuteup Karmila pinuh rasa deudeh. 3 poe samemeh Peri miang ka Sudan. Karmila nyegruk kanyenyerian. Japatina Sulaya cag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.